Tah, ayeuna mah ngirim paket cekih genep. Bari teu COD. Itadakimasu pokona mah. Engke paketna tinggal lung sahur. Tapi ieu ti awal nyusun paket geus kapikiran. Soalna aya hiji paket anu rada badag. Jigana moal asup kana liang gerbang ieu mah. Mun kana liang kubur mah asup. Tah, ieu teh di-scan heula hiji-hiji paketna. Ieu teh autofokus HP-na rada lila. Matakan sok awkward euy. Mun nyeken paket hareupeun bayar. Komo bayar COD anu geus nyodorkeun duitna. Ayo anak-anak, hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Tah, ieu paket terakhir. Bener teh asup hiji paket ieu mah. Bisa sebenarnya ngalungkeun lewat luhur gerbang. Ngan ieu teh paketna berat euy. Jiga dosa maneh. Jadi sieun rusak paketna mun dialungkeun lewat luhur. 8 jam mikir akhirna manggi solusi anu bijaksana. Piceun we paketna. Sesek yo, terus